Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngelajengkeun cumarios Munjung Gondoruo dina seri ke-25 nya para mitra. Langkung ti payun para mitra simkuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi da ieu mangan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Mitra kaum dangu supados tong nyangkolong teng kana waktos mangga dangukeun deui wae kalajengan dongeng Sundana dina lalakon Munjung Gondoruo seri ke-25. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, numawi harita tos aya maksad tujuan mangga hate bade ngalatumbal ka anak Mang Yayan. Janten beakna udud teh lajeng wae anjeunna lebet kamar anu geus sayogi sagala mangsaratanana dina anjeunna nu bade ngajadi Gondoruo para mitra. Nyi Santika oge harita lajeng ka enggona. Didinya anjeunna gaduh rencana goreng anu ngarah bisa nyaluyukeun kana cara manggaha di wengi harita. Numawi sanajan harita manggaha nyaho yen manehna teh binalem, nanging manggaha teu nyaho bahwa ning Nyi Santika oge geus ngageugeuh elmu nyirit kunti nu sangetna bisa neluh jeung mangaruhan ka jelma-jelma sejena. Sok Kanggaha, mangga akang alapati anak Mang Yayan. Kuring anu bakal nyieun tapak kabohongan supados jelema teh nyangkakeun anu ngalakukeun sadayana teh Haji Wawan. Hate akang, hate kuring, estu naon wae anu janten teu seneng ka akang, anu teu dipiharep ku akang, kuring ge sami ayahna Kang. Gunem Nyi Santika dina hatena. Bari jempe mirengkeun sora nu kadangu ti kamar sabelah. Keur nyirenan mangga hate kantos kaluar atanapi teu acan para mitra. Teu lami sora ngagerem teh lajeng kadangu. Lami ti lami leungit indit tanpa pamit nu hartosna kiwari manggaha geus indit kalayan ngangge wujud Gondoruo anu dimunjunganana. Nah, tos indit Kanggaha teh. Ayeuna kantun kuring nu siap-siap bade nyambat ngarah bisa mantuan manehna. Teu lami Nyi Santika teh nyandak menyan para mitra. Si menyan teh disundutkeun kana udud nu ngahaja ngalolos sabatang tina udud manggaha. Biwir anjeunna kukurenyeman sumbat sambat ka jurig jarian. Nu lami ti lami ngahaliwir angin anu alem mawa hariwang jeung rasa keung. Jandela kantrogeun ku angin peuting. Sedengkeun selenget ambu kemenyan beuki nyerebeng wae di eta rohangan. Jorelat hadir hiji makhluk awewe ku buuk ngarumbay panjang di sisi jandela. Raraina buruk jarigi paranjang uku nu harideung oge panjang nu teu sanes eta teh mangrupi jurig kunti nu ngahaja disambat ku Nyi Santika. Kalayan cara batin anjeunna ngarahkeun ka eta kunti supados bisa nyieun tapak. Keur sarengsena ka alapati anak Mang Yayan teh manehna bisa hiber muru ka imah Mang Haji Wawan para mitra. Mitra kaum dangu, ayeuna nyaturkeun carios ka kebon terong. Wengi anu tiris ditambih rasa nu keung jeung geeuman. Ti jauh teh babaung anjing kadangu pisan. Duanana haritanya eta Mang Yayan jeung Mang Kampleng
nuju gunem catur bari ngopi jeung ngabako. Tembal cariosna teh jauh keur ngobrolkeun ka Bunga nyaeta ngeunaan tadi sonten teh meunang komisi ti Haji Duloh jeung Manggaha. Sanajan tiris dupi teu dirasa da kantongna nuju hanet rasana. Teu kurang kumawa duit kantenan keur ngudi imah ge aya simpenan anu cukup keur meuli kabutuhan jeung sajabina. Alhamdulillah urang teh Mang Yayan ari rezeki mah teu sangka teh dinyananya. Mun geus pareng bagian ka urang teh geuning 3-4 ka batur nya Mang. Ceuk Mang Kampleng para mitra. Bari suruput deui kopi hideung teh. Teras udu diseuseup, kukusna ka bawah hilibir angin di kebon. Bari wandana ceom nandahkeun Bunga. Nya Mang Kampleng, eta teh lantaran urang pan anu mamanasan hati dunungan. Mun harita urang teh kitu, panginten urang ge moal meunang rezeki kieu atuh Mang. Kiwari nya syukur pamajikan ge duh seneng nampi duit keur sore teh nya. Urang pasihkeun we sadayana. Ukur mau 4 lembar ye dina loket paranti jajan bako. Tembal Mang Yayan para mitra. Bari sami heureuy kocapna kalawan mawa rasa anu Bunga dumeng geus meunang duit teh. Sumohon Mang, sami urang ge. Duit mah dipasihkeun kabeh, ukur mau 6 lembar lah paranti ngopi. Eta pamajikan dupi dipasihan artos teh keur sore. Kuat lain carana euy merekeun kopi ge. Nya sagala urang teh diciuman, diogo pisan. Meureun keur meuli hate eta teh nya ngarah dipangmeserkeun suang. Tembal oge Mang Kampleng para mitra. Silih balaka dina ngobrolkeun pamajikanana masing-masing dina nampi artos ti manehna waktu sonten. Tah, ayeuna teh kieu Mang Kampleng. Peun lah perkawis rezeki mah geus dumuk ieu mah. Ayeuna teh pan mun dirarasa hirup urang teh kieu jeung kieu we nyatana ieu teh Mang. Ayeuna keur jagi di kebon aya kulianeun leuwih deui. Da biasana mah urang ge mun geus balik wayah kieu kantu nyetel radio ngadengikeun dongeng Cing Adnan mari baluweung weh. Sakapeung masuk ras emut kitu ka si bungsu. Heuh. Teu karasa panon sare geus isuk we deui. Mun ngagugu kana rasa capek mah urang ge capek. Saban poe kuli jeung teu leupas ti papanasan di sawah jeung di kebon. Kinten-kinten kapayun mah urang terek kieu-kieu wae atanapi rek usaha sejen ieu teh Mang Kampleng. Ceuk Mang Yayan para mitra. Kiwari ngobrolkeun ka nasib sorangan. Dumehna panginten hirup teh dah hayang robah. Embung carana capek ku cara kiwari. Saban poe papanasan ngadekul ngagarap hanca kuli di sawah jeung kebon batur. Ngaran hirup paribasana aya kahayang bisa robih tina nasib kiwari para mitra. Nu kata Mang Yayan, nu mawi urang ge mikir mah sami Mang Yayan. Hayang oge kawas Batbur, boga motor, boga usaha, ulah kieu we. Nya ari pamajikan mah geus we hiji we lah, ulah si Cing Adnan sagala 3, kantenan bare 4. Nanging pan ari usaha sorangan teh urang ge kudu boga inceran nya Mang. Rek usaha naon ieu teh? Jeung oge butuh modal pan. Sedangkan ari pangabisa ukur kuli. Janten bingung kadinya mikirna. Nya mentok teh janten we kuli deui jeung kuli deui. Tembal Mang Kampleng para mitra. Ngawangkong teh siga pepesan kosong. Nanging paling hanteu ari aya pikiran mah janten kaharti normal ngaranna. Sabab dikawitan ku hayang kapayuna ge bakal aya wae jalana para mitra. Tah Mang Kampleng, urang ge sarua kitu. Nanging mun ayeuna urang keke teu mote karti ayeuna atuh rek iraha Mang. Sedengkeun si Wawan mah nya geus jauh pisan urang. Balen ceuk batur mah pakaianna oge ngaluhieun pakaianna dunungan urang. Mang Yayan tembalna bari deui nyebat ka Mang Haji Wawan para mitra. Dume manehna teras we mikiran jeung ngabandingkeun nasibna jeung nasib batur. Nu padahal masing-masing manusia mah geus aya titis tulisna tinu kawasa teh para mitra. Mang Yayan, itu sahanya kakalerkeun itu jelema. Taros Mang Kampleng. Dumehna ningal aya jelema anu asup ka kebon di beh kaler para mitra.
Wah, borek maling mang. Ayo atuh urang cowi deketan ah. Mang Kampleng atuh harita ge ngiring kana umajakna Mang Yayan. Hayo mang, aya wae memang jalma teh nya nu sok kitu. Mun erek panen teh peuting mantah kudu ditungguan teh kitu tah. Lajeng we atuh rikat duanana muru kabeh kaler. Dupi hawatos ngaranna Poek bisi teh jelema anu rek maling kebon terong manggaha sabab isukna teh bade dipanen para mitra. Dunungan. Aduh sugan teh saha juragan. Anas urang mah geus leuwas wae. Siap rek ngadikep da sangkana maling. Nya Mang Ableng. Sinarieun teu mantun motor ieu teh gan. Mang Yayan harita reuas dupi ari di deukeutan teh sing horeng manggaha para mitra. Henteu mang, da caket ieu. Tembalna manggaha. Nanging harita bari siga nu melegeg cicing wae manggahana oge asa benten ti cara biasana. Dupi ngajak ka dieu gan atanapi bade masian kopi gan. Taros Mang Kampleng basa-basi ka manggaha harita nanging manggaha teu nembalan para mitra. Teras we anjeunna ngaleos ka arah kidul mapai lolongkrang tebalan kebon. Rek nguriling ningalian kebon. Mang Yayan jeung Mang Kampleng ge lajeng balik deui ka saung. Dumena terang dayan eta teh sanes batur nanging dununganana sorangan. Sinarieun dunungan teh daek ufrak-afruk ka kebon nya Mang Kampleng. Cek Mang Yayan pokna ka Mang Kampleng datara biasana manggaha wengi kitu teh daek ngontrol kanu tunggu di kebon para mitra. Nya wajar Mang Yayan ngaran pakaya manehna sugan bilih teu percaya ka urang nu tunggu sanggakeun sare. Untung we urangna teh sare nya Mang. Tembal Mang Kampleng para mitra. Nya kitu gunem catur teh maranehna anteng bari teu karaos harita geus ditabuh satengah 3 isuk. Harita Mang Kampleng jeung Mang Yayan nu masih kene beunta jeung malihan keur ninyuhkeun deui kopi. Ngadadak teh aya nu ngagroan Mang Yayan bari rusuh. Nyaeta Mang Taslim ngawartosan yen pamajikan Mang Yayan teh kapidara oge anakna si Dudung teh ngantunkeun ku teu wajarna para mitra. Mang Yayan, Mang, balik heula Mang. Aduh, dupi ciuni itu kapidara. Putra Mang Yayan oge ngantunkeun. Cek Mang Taslim ngawartosan bari hahehos we renghapna pedah carana lumpat wae ti lembur ka kebun terong teh para mitra. Maksana si Dudung anak urang Mang Taslim. Sumuhun Mang. Itu, ayo balik we heula. Ya Allah Dudung, teu lami terang kitu atuh Mang Yayan teh lumpat. Dina lumpatna harita di simpangan galang teh kongsi ningal deui ka manggaha. Nanging manehna bujeng bade pamit hana sarasa hate ge nuju beunang mamaras pait para mitra. Janten lumpat we satarik-tarikna. Mang Taslim jeung Mang Kampleng ge nuturkeun sami deui manehna ge ningal manggaha nu masih ngagitaran kebon harita. Nanging manggaha harita bari ti kajauhan teh kongsi ngijinan ka Mang Kampleng kangge ka ditu. Sok Mang susul ka ditu we. Nuhun juragan. Tembal Mang Kampleng lajeng lumpat jeung Mang Taslim ka imah Mang Yayan. Teu lami manggaha harita nu masih digalengan teh ngadadak leungit, lap weh leungit. Ilang taya tapak jeung lacakna deui para mitra. Nu mawi da harita anu disangka manggaha teh salaresna mah sanes manggaha. Isturing Gondoruo anu terang keur nyililiwuri mencala putra mencala putri. Ngajirim janten manggaha ngarah harita aya saksi yen lain manggaha anu geus ngalapati anak Mang Yayan harita para mitra. Para mitra kaum dangu nyaturkeun di imah Mang Yayan. Atuh jalmi ge gimbung sanyatana ningal Jang Dudung putra Mang Yayan teh ngantunkeun kalayan ti corona groak alatan digegel ku Gondoruo. Nanging ari sapaliheun wargi anu terang harita ngajeritna biuni teh saurna aya sapertos kunti anu hiber ti wuwungan genteng imah Mang Yayan ngaleungit palebah imah Mang Haji Wawan. Janten sapalih mah geus rame wae ngomong nu lain-lain ngeunaan Mang Haji Wawan para mitra. Istuning disangka munjung kunti lantaran da diporo ku wargi teh ngaleungitna di genteng imah Mang Haji Wawan. Nya tadi mah gimbung diporo ku jalma teh leungitna di imah Mang Haji Wawan eta teh Mang Yayan. Ngan teuing eta sabab putra Mang Yayan dugi ngantunkeun mah abdi ge teu terang. Sasasote teh peda ngajeritna istri Mang Yayan. Cek Mang Abuy para mitra anu harita sami ngiring jeung wargi sejen dina nulungan kaluargi Mang Yayan.
Layon cep dudung ge diangkat ka bale palupu. Diruruban ku kain tapi sakadar nuruban sakujur awakna harita. Sedengkeun getih mah masih keneh ngocor tina ti corona. Aduh ampun Gusti, saha anu geus banget kieu teh dugi ngarah ke putra urang satu. Ayo, urang mah moal si Wawan ieu mah batur-batur anu geus jelas munjung kantenan ya manehna kiwari teh musuhan jeung urang. Ceuk Mang Yayan bari ceurik ngarenghapna ampeg ku geuneuk hayang maleskeun pati ka Mang Haji Wawan para mitra. Dumeh ngadangu kasaksian ti sapalihna wargi anu sejena teh ngeunaan Kunti anu katingal hiber jeung ngaleungitna teh pas palebah di Imah Haji Wawan. Nyajol we pikiran nyangkakeun ka Mang Haji Wawan munjung teh janten beuki nyata wae ayeuna teh. Kali warga, jangan anu kieu teh bisa wae atuh nyalahan. Ari nu halus teh pan bisa mencala putra, mencala putri jadi saha wae bisa. Bari ngaleungit sagadaekna. Ulah teh pedangan yang nembe sakitu kantenan ayeuna teh urang karojong oge bari ngarempug ka Mang Haji Wawan. Nah emu teh kajadian kapungkur waktos ka manggaha bukrosna ban urang teh salah. Ceuk Mang Taslim, manehna milih keur nenangkeun heula ka dulur batur. Ngarah ulah salah deui lelengkahan keur tumindak dina nyangka ka batur anu can pugu leres henteu para mitra. Ajang atuh kusaha deui teh putra kuring teh Mang. Lamun lain ku munjung anas da mautna ge teu wajar kieu atuh Mang. Nu mawi teh aya atuh mau mah di jero lembur ge mun lain jalma nu geus sakutu jeung jurig atanapi siluman. Mang Yayan rada kaentrageun hatena asa kahalang ku Mang Taslim peda harita niatna keur ngarempug Mang Haji Wawan teh kahalangan ku cara kocapna tadi para mitra. Sabar Mang Yayan, sabar heula. Ayeuna mah langkung sae urang urusan heula ieu layon teh sacara jeung sacirina adat anu umum lah. Perkawis nangtoskeun ku saha jeung sahana putra Mang Yayan teh ngantunkeunana keun urang pilari. Dina mun ieu layon teh geus kaurusan supados nu maot ge teu janten ringrang rasa ruhna. Urangna oge bisa ngaherangkeun heula pikiran ngarah bener jeung teu salah dina nangtoskeun sabab musabab putra Mang Yayan teh maot. Ceuk Mang Kampleng para mitra, nya harita istuning lain hiji dua jelema anu mependean hate Mang Yayan teh. Supados aya rasa katenangan. Nu mawi da kaayaan anu teu tenang tangtosna bakal mawa kahariwang jeung kamelang. Kantenan masih anyar katindih nafsu anu digulung ku tetempoan nu sakapeung aya salahna para mitra. Nya teras atuh harita wargi sejen ge ngertoskeun ku milih silih ngabantosan ka Mang Yayan dina halna ngelingkeun biyuni anu masih keneh harita teu can eling-eling. Sapalihna wargi oge aya nu nyandak bale di imahna keur dibantun kaburuan Mang Yayan. Ngarah nu pada ngiring melek di bumi Mang Yayan teh harita aya keur tempat diukna. Sanajan ari bibir mah masih rame pisan sapalihna ge ku perkawisna Kunti anu diudag pek ngaleungit ti Mamang Haji Wawan. Jol kocap ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Sangka-sangkaan mah nya kitu para mitra. Sok saurna panginten jeung panginten Mang Haji Wawan teh munjung Kunti. Mang Yayan, ya biyuni geus eling Mang. Sok Mang cobi taros heula Mang manawi biyuni teh nempo. Saur anu di jero harita nyauran ka Mang Yayan anu masih di rohangan semah jeung cirikan layon anakna para mitra. Cobi kumaha Nyai, carioskeun ka Akang saha anu geus ngalapati ka anak urang teh. Taros Mang Yayan bari ngelusan buuk pamajikanana huluna teh ditangkep kana kadana nu ngarah bisa nenangkeun cara kasedihna biyuni kiwari. Akang, Yuni teh terhang. Nalikana udang Yuni teh ngadengi si Ujang teh ceurik ngajerit. Sasah ku panon masih rerencengan. Ninggal Kunti teh ngajorelah di jero kamar si Ujang. Di tempat teh si Ujang teh geus dina kayaan maot dihandap Kang. Ceuk biyuni bejarna sakurnaon anu ditempona harita. Teu leuwih jeung teu kirang da kitu naon ayana anu ditempo ku manehna para mitra. Wah, tuh berarti leres ya teh Kang Yayan. Jang dudung teh maot ku Kunti. Naing moalnya tuh ari Kunti jurig mah da moal dugi kitu. Lamun lain eta Kunti teh kajajaden atuh Kang. Tembal Mang Abuy bari sangkaan mah beuki yakin wae dumeh Kunti anu diporo ku wargi-wargi teh mangrupi Kunti kajajaden.
Atanapi Kunti pamunjungan para mitra. Wah, ari kitu mah geus moal salah atuh. Dihante-hante ge panginten Haji Wawan teh geus munjung. Da Kunti mah leungit palebah imah manehna atuh eta. Waewon ngiring tembal dina halna nyangka jeung silih sangkaan. Sabab mun dijujut ti carios oge buktos anu ditempo, hanas luyu da Kunti teh ngeleungitna di palebah imah Mang Haji Wawan para mitra. Ari kitu mah hayo. Urang jugjug wae ayeuna ka imahna itu si Wawan. Ulah diantep itu si Wawan teh mun carana ayeuna geus sidik munjung ku buktos anu sejen ge pantes pada nempo. Di mana eta Kunti ngaleungitna? Hayu urang bakar wae imahna. Keluargina ulah dugi aya nu hirup. Sok hayu. Urang ka ditu. Ceuk Mang Yayan anu ngarasa geuneuk napsuna teh teu kabendung. Langsung wae anjeunna teh nyandak bedog anu dicangkolkeun dina saka. Renghakna si garing jelma anu kasetanan. Wandana beureum alatan dendem ku cara ningal kenyataan anakna geus ngantunkeun nu disangka ku kuntilanak ladang pamunjungan Haji Wawan para mitra. Para mitra nanging teu lami kitu harita pawakil jari teh kabujeng datang. Anu disusulan ku Mang Taslim, kurikatna wakil jari menggah kana cara Mang Yayan jeung wargi sejena harita anu geus ngagudug kabawa nafsu bade ngarempug ka imah Haji Wawan. Sabar, tahan heula dulur. Wayana, ulah anu wantun anu bade tumindak saurang oge. Ngeunaan perkawis ieu sim kuring ngertos kumaha samanahna Mang Yayan kiwari. Nai ulah janten cukup ku katerangan sakitu lajeng miheulakeun sangkan anu goreng ka batur teh. Urang kudu ngeunteung ka cara kapungkur. Kumaha waktos itu kamanggaha. Ceuk wakil jari harita Mang Yayan ge siganing rada teu malirekeun. Dumehna wajar nafsu nempo anakna anu maot para mitra. Ya loba carios lah Pak Wakil. Didinya bisa ngomong sangeunah kitu, dumeh teu ngarasakeun ka nyeri urang ye. Nanging sok, nu sejen mah di dieu we. Urang sorangan je nu bakal keukeuh. Rek ngadudag jeung ngelasan si Wawan ayeuna. Mang Yayan harita ngalangkah keukeuh para mitra. Nanging dihalangan deui ku pawakil jari teh bari dirampas golokna. Nu sanes ge sami ngabantosan ngarah nenangkeun hate Mang Yayan harita kunahankeun supados nurut kana arahan ti wakil jari nembe. Ulah, wena mangwan ulah. Geus tong loba omong lah. Ulah. Eta atuh ditahan kita bedogna sok. Simpen heula lah, tarik ae. Ulah. Wayana. Sok, teureud eta bedogna. Teureud ayeuna. Sok. Loba ngomong awas lepaskeun atuh aing. Lepas tuh. Eta tos awaskeun eta bedogna. Wayana, Mang Yayan. Hampura ye palebah dieu mah nya, lain kuring teu tumindak kasar ka Mang Yayan. Nanging tanda tanggung jawab kuring salaku wakil di lembur Growong. Wajib ngayoman ka sakabeh masyarakat di lembur. Tepandang dulu boh kanu leutik atawa kanu gede. Perkawis ieu urang salcekeun isuk wae mun jenna teh geus dikuburkeun. Ieu teh janten tanggung jawab sarerea tangtos kuring utamina anu bakal tanggung jawab dugi bisa nyandak beunang beureumna dina ieu masalah teh. Sok tenangkeun we heula ayeuna mah entong waka ngagugu kana nafsu atuh. Kocapna wakil jari harita. Ku tegesna salaku wawakil lembur anjeunna ngayoman bener ka kabeh masyarakat teh ku cara nangtungkeun keadilan kalawan bener. Ngajagi tong aya kajadian anu bisa nambi hareng-eng. Komo kudu ku ayana deui pati alatan sangkaan anu can pasti para mitra. Duh Neng Nong ya teh para mitra, dongelna kabujeng Neng Nong. Panginten sakitu anu tiasa kapihatur di wengi ayeuna. Sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui urang lajengkeun engke dina seri ka-26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.